Raksa Art Production. Mangga urang ucapkeun Lurah Semar Badrana aya nu kasonong di Padepokan Tumaritis. Semar gegelar Semar kuncung ya danau Siti Bentara Kang Putra Semar. Juru kawin para wiaga para juru wira suara Jangin jang jai jang darya syukur sing runtutnya tuh sing raut sing panjang jodoh sing manfaat usahana. Hari kolot mah doa bejakeun kasih cepot nerek kaonangan heula ayo eta tatangga rek nuju Raksa Art Production. anak buah nyaeta ari kawina maka karat 3 bulan budak teh tapi kereneuhna geus 7 bulan iya eta meureun mere purskot ya lembur singkur sisikun lembur karang mariti dayeuh mana tempat nanti Lurah Semar Badranaya Panakawa Nusatia Ngapika Putra Panawa Gandek kasih sang ratu estu satu sumuju kumawula kanagara maka sang ngajarang jang lap jagong jaya baden tongan harimun keur hayang geuningan di daratangan sono lamun di temongan kapan abdi minta caina henteu neng akan teh ayeuna mah eta kapan abdi eta minta janji henteu Pangareut anu bareuran nami nama selamat dunya akhirat Pareman lah pareman
Ya. Ding dongeng. Dongeng mah pan anak-anak teh kudu. Siap ngadengkeun ngomong. Oh, itu sorangan batur mah can langsung ngadengkeun. Beluk yang ngomong ngocoblak we. Dalam. Oh, dipikir-pikir nanya. Ya lemahnya. Ngalaan duit ngecebrak. Aing jadi sok hayang seueur iku berputarna dunya. Harupa. Aya nu ngomong wae, aya nu halangan wae nya. Aya nu kokodna teh daek cicing keplok. Usahakeun saha tah? Hah? Usahakeun saha eta tah? Anya ngusahakeun saha teh ngusahakeun saha ieu tabeh ge. Ieu. Ya. Bubuk atuh kudu usahakeun anak. Asa da najan bari jeung teu boga anak teu boga pamajikan ari usaha mah kudu. Men. Gitu. Mana-mana ge mama kudu sorabi nu jadi urusan. Sahabu ya apa? Hanya sarabi kitu. Belang. Kungsi waktu zaman eta zaman Dai Nipong. Cok meureun. Umicok. Haling meureunnya. Jaya naon? Teh aing masatik Dai. Naon sileng teh? Ecan kabeh. Naon? Raksaat Production. Apaan keur ngurusanan Bali na? Balik. Bali naon ari lain? Apaan pamajikan sia ngajuru ari kitu saha nu rek ngurusanan? Jadi dawale naon atuh seti? Jadi para haji mulut. Aing mah da kulantaran ka pamajikan lanceuk nya karunya we aing mah da teu bisa walaka aya manehanana mangkaning deui ngajuruna eueuh batur da sorangan manehna di kolong. Ya bari disamelan. Ari isi lain eta mah uyah keur naon jeung samel. Hanya keur nyamelan Bali aing mah. Make goreng bawang sekarang. Aing mah kagok. Dah. Ada teh engko aing teh dibejakeun mimitina mah lah. Selesai teh mun dibejakeun mimitina. Aduh, ayi tarucing teh budak gunul tetalaman naon hayang Dewek nu tarucingna dewek. jadi aing mau nebak sok saksian Saha nu leuwih pinter. Naon aya budak gunul tetuluman? kurang kajan aya ditaksir Naon? bedog Burung sugan. Budak gunul tetuluman, bedog. Nya keur mandi. Budak gunul tetuluman mah lain bedog nah. Ban aing mana ya geus budak gunul tetuluman. bedog jeung aing mah Nah, sia bage kana bedog. ari kitu di mana mandina Oh, nya madina pan di balong. ari balongna di jenta Meureun di jieun. kunaon nya Apa dipacul? ari gagang pacul make naon nya Bedog. bedog ayo ih nyaye Oh, laras. teu aing mah taruh teke ayeuna mah embung tadi teke mah aing mah sekali we iya Mun ngeletruk. paduli teuing aing mah ayah dai Das teuing sia mah atuh aing make naon ekena. batu ali Tak boga batu apa. aing mah kagok silih teke make batu ali gede aing mah iya Gurinya ieu. Itu petihan euy.
Oh, ngabulinya television getih beureun. Gede. Gitu. Aing. Aduh. Nunggu sekali itu nggak boleh. Ya, aing di dia kudu mulang nanti. Ulang nggak Kudu mulang terima aing ye. Kudu mulang teu kanyeri ye. Naon hayo tok tar tali untung. Bedog. Bedog dewa eta. Nya bedog dewa burung sia. Ye. Ah, tak bisa. Hayo naon di dinya hartina. Hayo. Nog kotok dina gantar disusut ku adi batang kitu meureun. Heeh. Bedog cek aing mah. Nah, sia make bedog. Ari gantarna menang ti mana? Nya awi di kebon. Dituarna Make kampak aing mah. ari gagang kampak. Bedog nyeuna. Bedog sia aya. Teka deui ku aing. Madar sia. Udah bocok deh aing aduh, dua bocok euy aduh. Lebah di Jawa dina. Nah, saya teh urut wae aduh aduh. Aya teh pina nu sejenya ulah anger wae. Jero eta panpeur. Bisa urut wae sia mah geuning di dinya dewa, geuning bagi jero wae aing aduh. Sok hayo. Ganti aing narucing. Jadi aing nebak lah. Yo. Jadi ayo. Naon sah? Aing hapeu. Nyaon jadi. Heuh naon tarucingna? Budak kunul teteleman. Bedog. Lain. Naon sia cek sia bedog tadi. Ah lain aing bedog. Aja bisa bedog ah. Oh, tadi geus bedog sih kan bener. Lain aing ah. Lain bedog ayeuna budak kunul teteleman. Naon atuh? Kejo. Ai sih, da wala mah ada burung aing pira aku kejo da budak kunul teu teleuman. Ari kitu. Heuh pacuk sia cenah tadi nyeun balongna make bedog eta naon teh gagang paculna. Ah tadi mah en mah kejo ganti. Nah sia. Nya moal ge bisa hirup ta budak nu gunul teteleman lamun teu dahar hayo. Teke deui ku aing. Aduh sia aing aduh ih aing abu setting pak bulunya aing. Duh sia geuning baca mah saurut wae nyeblok atuh aing. Kana irung kan getih kan. Aduh aing aduh. Kana irung kan getih kan susu. Bisa di lain, na irung mah lain. Na irung. Nog leho. Ah. Ayo. Taksir deui. Naon? Aing mah tataksiran hayo. Taksiran. Taksiran. Bedug. Pan si eta ge sok ngaco ngomongna. Bedug. Lain. Lain ayo. Naon? Budak botak di sisiran. Dah. Ai budak botakna tukang ngabedug. Ayo. Iya. Ih, lain orang ngalain kadenya budak botak di sisiran. Ah, budak botakna sok ngabedug. Ngabedug sote hari lebaran. Teu si ari asar ge sok bedug ayo. Ya. Nyisiranana iraha sia isuk-isuk subuh ngabedugna. Ayo. Tengah poe. Ya lohor. Ayo sia. Wek. Ah, entah bisa. Teu bisa kumaha sia. Hayu ka dieu sia. Embung aing mah, gelut-gelut aing mah. Sia mah pelit ini. Embung. Ih, Raksaat Ribut naon dulu. Production. Ribut naon jang. Badekan. Eta pak babadekan pak main mung dibales ku uing. Eta si lain kunaon getihan gitu banget. Pan uing tadi eleh main kan main nekena ku batu ali pan. Lain neke ngepret mah. Neke mah nya kudu dikitu pan dipelengkungkeun leungeunna. aing mah teu bisa melengkung leungeunna, aing ada ponok leungeunna. Ari aing kumaha bisa melengkungkan lengan. Ih. Hah? Hukum merep nake letik. Aing ngan dua dah. Ugu aing mah ngepret kitu aing nu penting mah. Tak aing make batu ali teh lesot nu penting ngepret kana irung bareh we. Manges jang manges. Ulah sempal kapiguyon dulu. Da puguh bapak teh tas kaonangan bieu teh jang. Tapi bapak menang beja. Kaonangan di saha Pak?
kaonangan tisa dari silaing teu nyaho babaturan silaing anu sagulung sagalang unggal poe itu geura cah eta nu seurina sok dihalangan ku leungeun cah atuh ari seuri geuning jiga rahwana kitu gitu banyak kumaha we tu kahayangna nyapari kitu mah eta teh naon atuh 7 bulan jak ketebam bro Geuning 7 sasi pan bapak teh ngadenge beja kawin teh kakaran 3 bulan kitu ditangkap ku Hansip dulu nah enak geus 7 bulan saya si unyil kurs kocang ambuing Kaayaan di negara deleukeur meujeuna tagiwur anak balai bahaya anu tumiba malah juragan Arjuna ayeuna keur ka nagara Astina ju kairing ku kadang kanca Pandawa sadayana ieu bapak pinu kapaur risiko bisi rempan sok sieun kumaha wana maklum apan ari manusia meleutik ringkang gede bugan jadi urang kumaha ieu Pak wayahna ilaing dalam udut sasayagian samakta saparabotna butut samakna ge dasar si Atah adonan sia lain titah mawa samakta jeung parabot atuh samakna samak saha atuh urang kudu nginjem ka saha ari bapak jadi sok naon-naon teh mangos lirpen barang nuju raos ngandi kasasumpingna atun nyatana satria pring gendani Gatut kaca wa Badranaya ulah kaget amuing juragan abdi ngeran mulai di mana nu ngahaja wa Badranaya kaula datang ka dieu bakal mere beja ka sampean wa aya kajadian nu leuwih parna wa Prabu Baladewa ti Mandura Harja asor amuk di nagara Hastina malah dina dangan tiwi kudrona disiksa di kaya-kaya puas gadah abdi mah naon astra jingga puas plan nya tapi hal ieu astra jingga perlu dikanyahokeun ku sampean Romo paman Adipati Dananjaya Arjuna rawuh Rama paman sanesna kali kersa jeung Rama Arya Werkudara lumampah ka Hastina maksudna rek nangkep Prabu Baladewa hal ieu kaula risi bareng rempan wa peryogi wa uninga anu jadi lantaran marga wa istri Irawati leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ti kedaton Mandura asor amukna wa Prabu Baladewa rehing dianggap kurawat daya tanggal walarna kana kasalamatan sadaya para pangagem padahal wa Prabu Baladewa meuseus salira demi kabagjan putra-putra Pandawa sadayana kitu salerosna kaulan amu kan heula anan lajeng Lurah Semara Badranaya kapsidakap tangan loro dadia tunggal ana ucap mboten diucap ana tinggal mboten ditinggal ana dangu mboten didangu ana ambung mboten diambung matak pangawasa anu aya dina ragalan mapatkeun mantra supados tiasa aningali tur waspada diijabah sapanajana lir malam tumeraping api saciptaning dumadi ana breh katingali ku Lurah Semara Badranaya aya nu dumung kana warugana Prabu Baladewa anu nyata ngajadikeun asor amukna Baladewa utamana geuleuh cucep kendor hai agan juragan abdi ba moal kiat nun moal kiat ayeuna mah dina dangat teh wayahna urang ngabujeng ka pertapan Curug Sewu nun didinya aya hiji kesatria pinandita kakasihna Jaya Sukmana itu manawi Bag Jawa ngiringan kaula dumasar kana hal eta kaula diutus ka dieu
Kiwal ti kudu mikir wa Semar Badrai kudu kumaha pihadeuna. Mangga akan sareng jisim abdi ayeuna nu. Babi raos emutan jisim abdi ulah talangke leleda kan. Jang, cepot. Ayo buru-buru. Yeuh, nya kena gawe saya henteu. Cepet nya wae. Kersana Lurah Semar Badranaya rawuh satria penggendani Gatut Kaca. Kabat lumamba. Kersana Lurah Semar Badranaya kailing ku Gatut Kacalan Palaputra Sadaya. Raksa Art Production. Dumugi ka Paretapana Curuga Sewu. Padumukan Jaya Sukma anam sesalira. Kasumpingana satria penggendani Gatut Kacalan Badranaya ti Padepokan tumari. Mangga kersana ngandika Jaya Sukmana. Bapa Ela dalarat jagat pramudita Dewa Betara. Semar Sang Hyang Munget kakasini. Aya naon? Kaula nuhun jisim abdi nyangekeun semah pangbakti. Oh ditarima ku kaula nuhun. Ieu Gatut Kaca. Satria teh pringgendani anu gagah sakti mandraguna cek balarea sering kadenge ku kula aya naon? Wa Badranaya saya terangkeun bae wa. Kieu Jisim abdi teh unyuk uninga rahing kaayaan di nagara Astina nuju pinangih jeung lara. Ulun Taya sanes patali bili aya hal-hal nu teu dipikarep nedapi tulung margi Irawati leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Itu mana? janten bala dewa teh Asoram ka para pangagung ti Astina nu. jadi maksud sampean Badranaya Taya sanes nyuhunkeun pitulung supaya sabihara bihari deui. nah kitu Gatut Kaca. Dawuh pangandikan. Nah kitu Daun margina tumarus. apan lain putra Panawa teh boga karep hayang silih ancurkeun antara Kurawa jeung Panawa. Ayeuna aya hiji kasempatan atuh antepkeun we Kurawa tidak hancur. antepkeun nagara Astina teh beak. Pan ieu lain tujuan nagara Amarta. Teu pisan-pisan. Demi karep dugi kelebadinya. Salah Pandhawa teu miharep kehancuran umat manusia nu aya di dunia ieu. Daya lian nu dipamrih teh silih asa, silih asu, silih asi, silih pikannya. Sabab ieu anu jadi dadasar di negara Amarta rasa pri kemanusiaan kasasama hirup manusia nu aya di alam dunia. Itu mana. Sababnya kasasama manusia anu leuwih ka dirina pribadi. Hal ieu mangrupa sebagian iman manusia ka pangeran nu ngeresakeun manusia gelar ka alam dunia. Oh. Nuhun ari tujuan Pandawa kitu mah sugante. Tujuan Pandawa teh sarua jeung Kurawa. Panari ngadenge mah kula we kudrona ari nyarita Pandawa hancurkeun, Amarta hancurkeun kitu jeung kitu salawasna. Geuning ari tujuan putra Pandawa boro-boro kolotna budakna Gatut Kaca. Anu can dianggap tua bangka Gatut Kaca masih nonoman. Anu istu hade pikiranna. Jauh karena sifat-sifat anu teu munasabah. Syukur Rasa bagja kaula. nya atuh ari kitu mah tujuan putra Pandawa rek ngadeukeutkeun rasa deudeh. Ngarakeutkeun rasa baraya. Leuwih ngutamakeun rasa pri kemanusiaan jeung sesama hirup manusia. Sakantimu rasa deudeh welas asih anu bakal nimbulkeun rasa kesatuan jeung persatuan hirup umat manusia. Ulang ngarasa bagja tur sukma. Ayo, jeung kaula urang init. Jeung kaula urang lunta. Mangga Kresana Jaya Sukmana Satria Pinanita yang pertapan Surub Sewu. Kabat lomapat om enak Gak asli.
sadayana anu sumping ka astina sami nyakasani Prabu Baladewa nyiksawi kudrona di alun-alun Astina sakawitna teu aya nu wantu muti mana pada datang hayok nyakseni nya atawa henteu Baladewa nuju nyiksa wikudrona katingali dorna paros baloboran getih atuh bang aswatama gawena ngan sakadar gugulingan bari lulumpatan samara pola watiin ka ingkang rama dorna parantos lungsen nu taya hinggan amarahna Prabu Baladewa lir kaasupan setan upama itu kaayaanana di alun-alun Astina mangga kersana ieu Prabu Baladewa anu kasonong di alun-alun Dorna manusia nu teu ngabogaan rasa ayo nempok kitu-kitu teh. Aduh nempok warugana lebih ka lungsek kitu bari jeung baju sararo kitu. Kang kesembah. Iya, tadi nama. Ayeuna. Batuk gitu akaknya. Batir euy. Batirnya ayeuna geus kitu mah. Batuk teh biaya lalu dicaplok ku aing nyelap. Nanti koro. Nah, hese itu yang keur eta kagarayangan gitu. Ulin mah henti koro dewek ini gitu. Watir nepok itu mah. nah watir naon aing adi deeng sakalian Nah, belaga pahlawan lu ngomong lah puguh manehna nu paling cecep ka dorna Pancek aing ge cecep sote ari keur eueuh hiji masalah. Ari keur dona bulager lamun ngomongna sakarep ingsun sebel aya teh pan waruga da manusia teh. Manusia tur geus tua bangka. Saenyana Baladewa teu boga perasaan hirupna nya mending keneh dewek nu burung. Bener ngomongnya. Iye, atuh Baladewa kudu nyiksa model kitu ka dorna mah urang teh kudu kira-kira atuh. Ih. Oh, ya. Ari kitu. Nya kuda. Itu dia mah da sami ari kitu teh mah. Udah perasaan mah tuh jelema Raksaat Production. bejaan si lain teh da walaka dewek teh. Nah kuring ge atuh da nyaho atuh. Boga perasaan da eta dorna teh jelema. Itu. Kapan ari jelema boga meureun boga keketeng. Bener mah sering percaya. Hayo. Bu setting aduh hati aing itu. Itu tajong dulu bu setting. Dora keur nagong tuh. Tuh ngajengkang uri da wala. Kurang ngajar ayo. Mana tanggung jawab sampean leungitna prameswari kaula. Nah sakar butuh kawaruga kaula di mana kerjag warigas, tapi nyata-nyata ulah warga kaula unu tanggung jawab. Bangsat. Orna modar tiadap. ayo ampun ya ampun ayo Tunggu kudu make lewet tua banget kurang ajar. ayo ampun aduh ayo Tiadap kurang ajar. Sadayana anu sami aningali sami nemongkeun kakhawatiran upan nyiksana Prabu Baladewa kawe kudrona we ku ing pertapan Sokalima.